Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangun di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejar carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kan dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya penghilap di rojong ditaroelan tombol subscribe. Atumbang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si lalai bodas. Sok kabarayun sadayana. Sakali deui kuring teh nganuhunkeun pisan ka mama anu sakitu perhatosanana parantos nulungan abdi rumaos geuning ari manusa mah aya apesna, aya poho aya balangahna. Tetela eta sini marunggi teh gaduh ilmu anu aneh, ilmu anu aheng. Awak abdi teh ngaradak leuleus mama. Manusa mah eueuh anu punjul tang tuh boga kalemahan, bakal aya apesna, aya bongohna, aya balangahna. Ukituna urang teh kudu syukur ka Gusti anu Maha Kawasa lantaran masih kene ditangtayungan. Sakali deui mama ukur sakadar sukang lantaran segala perkara angin keresan parantos ngatur sagala rupina. Ieu kajadian teh sing jadi hiji pelajaran. Urang manusia mah ulah aya rasa gagah, rasa bisa, sokomo hayang kumawasa, da geuning karasa, keur diparengkeun eleh, keur diparengkeun lemah mah. Teu bisa ngungkulan eta sini marunggi, anu saenyana teh boga ilmu aneh, ilmu jurig, nu disebut ilmu pupul bayu. Jadi eta sini nini kurang ajar teh boga ilmu jurig, ilmu pupul bayu. Bener pisan eta nini marunggi teh boga ilmu jurig anu sumberna teh ti kakuatan gaib. Paingan atuh mama, da eta we tanagana teh bet ngaronjat sababaraha kali tikel. Jeung deui anu aneh mah eta beungeut sini teh pon kitu dipangawakana jadi robah, jadi ngora deui. Eta mah ukur titinggalian wungkul si Ujang anu geus kasamarkeun. Bongana si Ujang teh balanga kurang hati-hati jeung taliti. Lamun musuh anu disinghareupan teh boga ilmu anu ararane. Nah Ujang bet poho kapan kumama teh geus kungsi dibekelhan pikeun ngalawan kekuatan gaib. Alah nya mama, kuring teh ngadadak poho we mama. Alah cacak-cacak lamun harita kuring make ilmu anu kungsi diajarkeun ku mama. Meureun kuring teh moal arek kasamaran bakal bisa ngukulan sini marunggi. Keun danu geus manggeus moal bisa dibalikan deui. Tah ayeuna mah kumaha rarancang si Sujang teh. Rarancang urang dina ngungkulan eta urang kumpeni. Sanya nama abdi teh gaduh rarancang pikeun ngungkulan urang kumpeni. Kapan saur mama, urang teh kedah ati-ati pisan ulah nepikeun ka aya korban. Ukituna abdi teh sejang ngadamel pasukan khusus anu disebut pasukan demit si lalai bodas. Pasukan urang teh kedah gaduh keahlian anu khusus, keahlian anu memang hese pisan diuninga ku musuh alias tiasa dedemitan. Kukituna abdi geus hanya nama bade ngajakan Tuan Yansen ka dieu. Margi para santri teh kedah dididik dina ngabekaskeun bedil ngadah gaduh kemampuan kawas urang kumpeni. Kuring oge arek ngabejaan kiraksa bumi. Nyata guru kuring pon kitu deui nini runting. Geus waktosna urang teh ngahijikeun kakuatan. Nya hade pisan eta teh Jang.
Geus waktuna urang teh ngahijikeun diri. Lantaran kuatna kakuatan teh ku ayana persatuan. Mama satuju. Lamun urang nya kudu nyieun pasukan anu khusus. Anu cek tadi Ujang mah disebutkeun pasukan Demit Silalai Bodas. Sok sanajan ku Ujang acan dibajar beaskeun kumaha-kumaha eta pasukan. Kumama manggeus ka irong. Nya eta pasukan teh anu mibanda keahlian khusus. Hese pisan jadi ungkulanana. Taktik perangna teh taktik perang gerilya. Susulumputan nyamuni tapi ngabahayakeun dah kitu. Laras pisan mamah henteu lepat. Nyaku kituna engke abdi bakal ngabantun Tuan Yasan ka dieu. Pon kitu deui abdi oge bakal ngabantun Ki Raksa Bumi sareng Nini Runting kanggo ngalatih para santri. Geus ngarasa cukup mangobrolna pon kitu dinepikeun maksudna atawa rancang ka hareupna. Si Darja teh laju we pamit ninggalkeun padumukan Mama Sobari. Kancangna carita si Darja anu lunta ninggalekeun padumukan Mama Sobari kiwari teh geus tepi deui ka jaruguhan aya di leuweung tempat penyumbutan Tuan Yansen jeung si Non Keti. Karatangan si Darja teh dibagiakeun. Nah kumaha cenah? Geus rengse pasualan teh. Nya dibejakeun manehna teh geus rengse ngarengsekeun pasualan. Para tawanan geus disalamet. Ngan bae cenah ngaranapan kajadian nu ampir-ampiran mata cilaka. Si Darja teh henteu mampu mikeun ngungkulan ini marunggi. Untung bae kaburu ditulungan ku Mama Sobari. Darja oge nyaritakeun lamun rarancang pikeun nyieun pasukan khusus teh enggeus diobrolkeun ka Mama Sobari. Untung bae Kang Darja teh masih keneh di tangtayungan tiasa salamet. Aya Mama Sobari anu parantos nulungan. Nya, akang teh kudu diparengkeun panjang umur. Masih keneh dibere kasempatan kulantaran urusan geus rengse. Tawayahna Tuan Yansen engke naha kersa disanak pikeun nepangan Mama Sobari. Urang engke mah nyumputi di ditu. Ulah di dieu pikeun ngajalankeun rancang teh ngawangun pasukan khusus Silalai Bodas. Jeung deui eta tempatan teh memang saya pisan henteu jauh ti panyingkiran. Bakal leuwih gampang dinengayakeun serangan. Sae pamikitu mah ik bading hiringan bae. Saupami kedah ngalih ka tempatna Mama Sobari kanggo ik langkung binga. Mudah-mudahan bae rarancang urang teh enggal talaksanakeun kalawan tiasa saenggalna ayakeun serangan ka panyingkiran kanggo ngancurkeun kakuatan kumpeni. Pun kitu deui ngayakeun serangan-serangan ka kakuatan kumpeni di wewengkon anu sanesna. Ya nuhun atuh ari kitu mah Tuan. Ari Tuan parantos kersa di sana ka ditu mah. Abdi oge bakal ngawartosan pun guru nyaeta Ki Raksa Bumi. Non, ngarasa kalian wae. Urang bejaan Nini Runting. Nah urang teh bakal ngajug heula ka puncak gunung sawah atawa ngabejan heula si Nini Runting. Hari saya nama urang ngawartosan heula Nini Runting margi kapan tetebih ti dieu. Pami parantos ngawartosan Nini Runting urang sasarengan ka puncak gunung sawah. Nyaho atuh ari kitu mah. Guru akange pasti bakal bungaheun lantaran bakal paamprok jonghok deui, bakal patepung lawung jeung dulur sapagurona. Pasti anu geus lila henteu panggih. Atuh gancangna carita. Si Darja jeung si Non Keti teh runtawe ninggalkeun eta leuweung. Rek ngajugjug padumukan Nyi Runting atawa Nini Runting. Si Ludira jeung si Raun mah henteu milu. Di sina ngajaga kasalametan Tuan Yansen. Dikacaturkeun di jalana duanana teh kiwari geus deukeut-deukeut ka sisi kawir tempat dumuk matuna Nyi Runting teh.
Si Darja bahasa tepi ka eta patembatan ras ingat bahasa ti heula mana teh neneangan si non Keti. Paingan atuh paingan cenah dikotek tak di teteangan ka itu kadihan teu kapanggih. Da geuning si non teh aya di handapeun cungkrang. Mitra kaum dangu. Si non geus kitu mangga Kurawi turun ka handap. Si Darja ge mani colok kaget teteh lah geuning si non teh cenah mani bisaan. Kade non bisi ragrag. Tenang bae, abdi parantos biasa. Ayo ayeuna mah tuturkeun abdi. Urang turun, urang lebet ka jero guha, tempat tumuk matuhna Nyi Runting. Si Darja oge nuturkeun we milu turun. Duanana kiwari teh geus tepi we ka jero guha. Teteh lah geuning meme tepi ka dasar cungkrang teh aya guha. Nyi Runting anu aya di jero guha manehna teh mani kaget kadatangan ku muridna dibarengan ku si Darja si lalai bodas. Laju we ngabagiakeun kadatanganana. Nah aya naon datang barengan kieu? Nah ngahaja ieu teh. Leres pisan Nyai, abdi duaan teh puguh ngahaja. Margi aya hal nu kedah didugikeun ka Nyai. Perkawis perjuangan merangan urang kumpeni. Si Darja mah tita tadi ge ukur molohok we merhatikeun ka eta Nyi Runting atawa Nini Runting na geuning cenah eta Nini Runting teh masih keneh ngora. Teu nyahoeun lamun eta Nini Runting teh boga ilmu awet ngora, ilmu kajayaan. Sanajan umurna teh geus kolot tapi awakna masih keneh cangker kawas budak ngora we mitra. Jadi kitunya, syukur atuh ari kitu mah. Pake lalai bodas. Nah kunaon teh tadi teh kalah ka molohok bae. Ente. Aduh napangkeun. Kuring Darja. Jadi ieu si lalai bodas muridna Kakang Raksa Bumi tehnya. Mohon ini Nyai. Si Darja teh jadi gugup atuh. Arek nyebutkeun ini da pugu eta Nyi Runting teh masih keneh ngora. Ari arek disebutkeun Nyai kapan teh pararantes teuing. Selantaran geus bisa dipastikeun umur eta Nyi Runting jeung Ki Raksa Bumi teh henteu beda jauh atuh. Nini Runting teh mesem we merhatikeun pamolah si Darja sarupa kitu. Bisa kabaca ari kitu nama ngahargaan meureunan. Lamun arek nyebutkeun Nyai, sieun teu sopan. Lamun arek nyebutkeun Nini, meureun asa teu pantes kapan katembona masih keneh ngora. Ulah kararagok Darja. Arek nyebutkeun Nini atawa Nyai oge. Nya. Nah atuh naon pantes nanya. Geus we sarua jeung si non. Nyebut Nyai bae. Kumaha maneh bae ngeunahna eta mah. Keke nah naon atuh sabenerna maksudna. Ngahaja datang ka dieu teh. Anu aya hubungan jeung perjuangan kumaha? Janten kieu Nyai. Kapan Kang Darjat alias si lalai bodas teh ayeuna teh nuju nyusun kakuatan. Malihan mah parantos ngagabungkeun diri sareng Mama Sobari, Kang Darja gaduh rancang hoyong ngabentuk hiji kakuatan nyaeta pasukan khusus anu disebut pasukan demit si lalai bodas. Eta pasukan teh anu tiasa diandelkeun kanggo ngancurkeun kakuatan urang kumpeni. Tak kitu sareng deui urang teh peryogi ngahijikeun kakuatan, peryogi bantosan Nyai sareng Ki Raksa Bumi kanggo ngajantenkeun kakuatan anu langkung sae. Nya bener pisan. Nyai jeung Ki Guru teh dibutuhkeun pisan tanagana. Lantaran ku ayana Nyai jeung Ki Guru pasti kakuatan teh bakal makin kuat. Pangalaman-pangalamanna bakal manfaat pikeun ngayakeun serang-serangan ka eta urang kumpeni. Jeung deui dibutuhkeun pisan pikeun ngalatih para prajurit. Tah kitu Nyi. Jadi kitunya. Halus pamakitu mah tetela geuningan. Maraneh duaan teh geus ngagabungkeun kakuatan. Nya halus pisan. Kangaranan ku ngahijikeun diri bakal jadi hiji kakuatan anu bisa ngusir urang kumpeni. Ngerasa gancangna nyingkahkeun urang asing anu geus ngalindih bangsa urang, lemah cai urang. Leres pisan Nyai. Nah kinten-kintenna Nyai kersa upami ngagabungkeun diri nya atuh kapan cek basa eta ge kula kungsi nyarita bisa jadi hiji mangsa mah kula ge bakal ngajikeun kakuatan jeung Ki Raksa Bumi oge maraneh
dina merangan urang kumpeni. Nyasai atuh ari kitu mah. Ukituna hayu bae ayeuna mah urang nepangan ki raksa bumi sakaligus urang ajakan kanggo nepangan Mama Sobari. Nya hayu. Ugue ke kulang geus sabar hayang panggih jeung Kakang Raksa Bumi. Geus lila tepat-tepang. Nya nyai. Pasti ke Raksa Bumi ge bakal bungaheun. Lantaran geus lila meureunana teu panggih jeung nyai. Jeung deui bakal bungah. Lantaran abdi muridna bisa nempukeun nyai jeung Ki Guru. Atuh gancangna carita sabada Nyi Runting nyanggupan kana pamenta si lalai bodas jeung si non Keti mah. Tiluanna teh lunta ninggalkeun eta gawir. Ngajugjuk ka puncak Gunung Sawal, caturkeun di puncak Gunung Sawal. Kira Kasabumi teh gawena teh ukur nyorangan bae. Loba nyepi diri, ngasingkeun diri weh. Ngan bae poe eta mah bet inget bae cenah ka Sidarja alias si lalai bodas. Aya-ayana kunaon ieu teh? Aing bet inget bae ka Sidarja. Nah kumaha nasibna nya? Jeung teuing geus nepi mana perjuanganna dina merangan urang kumpeni teh. Itu ke Laksabumi teh ukur kegedenengan sorangan ngupat sajroning hatena. Manehna teh ras inget ka Sidarja nu jadi muridna. Basa keur jongjon merhatikeun kasabudeureun eta patempatan. Aya tilu urang jalma anu katingali pating curingkang, pating geredik tilu urang jalma. Raksa-bumi teh mani curing hak lantaran wawuh anu keur leumpang teh. Anu saurang mah cenah Sidarja nu saurang deui mah Nyi Runting nu jadi adi sapagurona. Ngan bae adik nu saurang deui mah mani kaget nasaha eta awewe teh. Ketawa selain urang pribumi eta mah. Da teu salah kitu titingalian aing teh. Nya Sidarja jeung si Runting. Tapi eta nu saurang deui mah. Nya eta mabukna ge pirang, kawas urang Walanda. Ceuk Raksa-bumi baringan ti kadatangan anu tiluan, tekung sila nu tiluan teh geus anjog kahareupeun ke Raksa-bumi. Teu salah kitu ieu teh. Da Darja, beut babarengan jeung si Runting. Nya telepat ki. Ieu teh Nyi Runting. Lain Nyi Runting atuh, tapi ini Nyi Runting. Nah, di maneh? Bagea Kakang. Urang bisa tepung deui. Tetela Kakang teh masih keneh aya di kieuna. Syukur Runting urang bisa dipanggihkeun deui. Nya ku Kakang teh sehat. Masih keneh dipercaya ku melendang di alam pawenangan. Ke kumaha caritana bet bisa babarengan jeung Sidarja murid Kakang. Jeung ke ieu saha nu saurang deui mah terus terang. Kula teh teu wawuh, barabat bae atuh dicaritakeun ku eta Nyi Runting teh pangna bisa panggih jeung Sidarja. Jeung disebutkeun lamun eta si awewe teh tayalian ti murid anu ngaranna teh si Non Keti. Anakna Tuan Yansen cenah. Malahan mah dibejakeun maksud jeung tujuan datang ka puncak Gunung Sawal teh. Nyata rek ngajakan Ki Raksa-bumi pikeun ngahijikeun ngagabungkeun kakuatan dina anggoni nyangareupan urang kumbeni. Pikeun Ki Raksa-bumi teh maneh bungah nu lain di kieuna. Teteh lah geuning cenah Sidarja alias lalai bodas teh geus bisa ngajalankeun amanatna. Malahan mah kiwari teh geus nyieun kakuatan. Tah kitu Kakang. Maksud tujuan kadarieu teh nyata pikeun ngajakan Kakang ngagabungkeun kakuatan. Urang bajuang pikeun ngungkulan kakuatan kumpeni geus waktuna. Urang kumpeni anu ngawasa di wewengkon urang teh kudu nyingkah ngaraheun teu loba urang lembur anu kasiksa katalangsara. Ku kakejeman jeung kabiadaban eta urang wangsa asing. Nya Bagja kumanjangan. Kakang bakal milu kana perjuangan. Urang bakal ngahijikeun kakuatan. Kitu mitra Ki Raksa-bumi ge bungawi nu aya. Nyanggupan pikeun ngagabungkeun diri ngahijikeun kakuatan. Euleuh mitra waktosna parantos nyekapannya. Sakeula urang tunda jajar carita si lalai bodas duy ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna.
Mang atuh nganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapunten tina sadaya kakirana mang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.